Ari kaju mata poe panas dan kieu wasa maya nang-nangan kena hulu. Gila-gila teuing wakur mah. Paresa kieu hayamna geris atuh da dipacokan hayam mah remen-remen ting mah bayak sarantang ke mayan. Parah! Rah! Naon? Ieu bantuan ngagulak garek. Tuh di ditu yo. Ya. Kari kusi ya aing nu kuleungeun. Bener parah, eta barahe. Gitu padan kieu. Duh. Tuh harap parah kumagi harana. Ke. Kira ya, geus saleh tanah di esokeun. Duh, ieu sia nu mayungan aya ngagurah gare make ieu mah ngaya. Kabener heuh? Kadi mimi Luciana ada yang beki panas. Kan ini boga paresa kieu-kieuna, kayak geus garing dijual. Sek milu drep tante kan isuk. Tuh. Kumaha deh? Henteu henteu. Teh isar ka dia. Jangan ujur. Kabener parah. Ieu ka dia ya, udah panas. Dan itu sih parah mawa. Siapa suruh mau parahnya gila-gila ti sarua agak baik parah ekan di. Itu ditungguan parahnya ditungguan. Pacat hayam. Panu eta teh hayang tungguan parah ieu jajan apa surwa? Pangaberungna sakarat. Parah. Naon? Iya. Sia si. Tuh. Aing naik mau barangan. Kaki cadas. Itu parah ditungguan ke di pupulan heuh. Kantongnya di barang kayak. Dedeknya kon gora. Kalau kayak Dedeknya ngomongan. ngomong. Kapan mar? Kok si parah mah geuting hote ampun anak teh ge rewel. Kudu dicirit ceulina anak terema angop deun teuing. Ya, bapak sia can datang, duit beak. Nya, sia kumaha? Ngaburung-ngaburung teuing itu pare dipoe ami menang duit, ek dijual, jang kaundangan. Beula teuing sia si ampun ra. Ek sia nu bebesanan budak heuh. Tadi tunos kagak no said. Bege. Bege ngawanian masih parah mah hotel da mah motag lah teuing. Kandung dingkul. Pun sok ngawanian teuing ra emang leuseuh hotel baru teh nyaho bapak sia boga sia mah teh kawin jeung bapak sia ieu. Penting sama lain indung aing ieu. Tidak masalin indung sia ge da siana dibawa ku aing ka dieu. Ih. Sok teh mikir ujur ampun, budak mah sok ngawanian teuing. Bisa dibalikeun sia ka makolot sia kan tuh ka Sumatera. Anak terema cici ngelapeun. Kadang tante ra. Ngaguguk wae jeung kuku belu. Atuh da sia mah kan bisa teh dipupulan bati teh paresa kitu-kituna base. Ya enggak ngarudak na di bege di ditu mangke bisa nugan pare. Sok ka dieu sia ka dieu. Juk di digerara sia diuk brek. Jadi dia ya terima poek sama awak ngedog-gedog segede gunung Hawu. Ini mau dua parah, iya nak. Ya hari diomong, ku kolak lah sok ngeberung teuing. Pengadenge. Ini petikan rata.
Parah mun bapak sia datang menang duit pakai meuli naon Rah? Beli HP. Pakai meuli HP. Oh. HP jang naon budak leutik. Nukal HP centil. Ayo mau hayang HP. Mawa eta mah menang duit mah bapak sia sukan pakai meuli sanyo. Mina kata lo sedeng ngalat caina. Si awak dan kutu sagede gunung hawuk mandi sabak teu mahi. Ah bener ah, makanya kapan embe deh. Udah cukup ya. Parah mau cainya. Itu kolonan. Terus engke lamun ladang lel, kunaon nginumna tindi? Nyokot ke Ima. Guys ya, tadi ulah-ulah kita udah kurang lembut. Cicing ha? Di anuan racun. Gas. Tahu rasa siap piran yang bisa keteleponannya si Iwan. Mulus-mulus dibawa ke Asipa Enggak serang? Yes. Di sini iya, di sini ini. Semua sudah pot iya ragla tingkat nang iya pan pamer. Para sih cantik masih Raswan. Ada. Si Raswan Cicadas. Dinyorot parah. Nah, ada. Nanya. Mana? Masih kurang terasina kurang warah, Pak. Iya. Parah. Hmm. Sorry. Masem-masem kira nang sih. Iya, tuh kan dirujak baik tadi suruh dilembutkan. Ya guys, saya tidak mencampurkan apa-apa ke dalam rujak ini. Entah. Rujak dusta parah. Entah. Entah mana Ra. Gini nama semua anu koneng-konengan Ra. Tina, kacang. Awah hiladan Ra. Deuh. Hah? Mana Ra? Di bapak aing mah pakai mali kuota, pakai mali skincare ku sia. Giliran aing yang mali HP mah. Oh, gitu. Bapak siang asap nang saku masih sabulana. Atau panakane sama apa yang HP. Minyakan langsung kembali skincare deh. Bangutan kieu besepo na ojog kalapa garing. Dituduh melian skincare. Bapak siang kirim saminggu 300 mah kandi deh. Bias kudu meuli. Saya sangu sekolah temai 10.000. Usah kemanian teh nggak cicing. Menurut nggak sampai memakai eta bener tolet-tolet malah kudu make nu hade-hade. Kandi deh emang di HP HD. Sing teh para kau si hese. Ampun, wah ada budak dan itu, Masya Allah. Pengangawaniana sedunia persilatan si parah ampun. Saya dijeprotkan karena banget, Pak. Kakolot. Awas mas ya, Rah. Buah! Buah! Ayo! Buah! Ayo! Ayam, ampun, ayo mau ke ayam. Buat. Ampun, parah. Rah ya. Kadang-kadang ngalakan dulu ya. Geus age. Aing teh curus bebesanan ieu teh kayak hujan. Kadira.
jaken engke deui. Yang penting sekarang ongkos. Jam sasajen nyalin pare itu mah teh baluru meuli ka beuwi dah heuh. Lagi di panas. Kayak bebocengannya pinjam motor si Taripan, teh eueuh kondisian wara. Saya bisa tebak motor ah? Ente, saya dibocengnya. Kudu mau kalapa, kudu mawa emis sababaraha iket, bebocengan. Kumaha ieu wara? Ah, engke. Reman pisan parah. Hah? Mogok. Enak. Karena turun siana olahan. Cuma iya sih, ampun, aing mah laran datot teh marogok. Nah, kadi geras siana ya. Isi kumaha bensinnya bocornya ya. Eta. Tahu. Oh, motor batur hese. Geus mah didorong heuh. Tadi saya tang dorong teh. Iya. Ih, kumaha ieu? Dorong. Godang heula. Geus suara ampun. Kan si bapak sih datang saya nawa. Sebut nama. Berarti eta jam sasajen tadi barang-barang nu geus beunang, nu geus urang meuli. Biasa kan dibantuan heuh ku sia. Aing mah hayang HP. HP naon? HP merek naon ngomong? Oppo A53. Oppo A53. Atuh mending kene ieu mah, kumaha ge ngaranna? Nyeri di teh? Second, kajen? Jen. Ya enggak. Second enggak? Tansi? Oppo. Heeh, urut second, ngerti second tante. Enggak urut nah. Tansi? Yang butuh. Bagas, cek ke bapak sih bebenang tante orang. Parah ya ka dia lah siara angin naik kana eta teh pelor. Nah, cicing di dia himu pu. Sade. Tuh ya nu asak ya. Cicing sangat persis. Para kayak ditegelan heuh. Nek ngalah kelor tang nyawer. Iya. Pare. Oh, mana bari? Ya di dia, heuh. Ih. Cicing cegelan parah atuh mana kusia didelangkeun ge ka dia
ngara heuh. Itu oge berat nih. Hayang nu ngora, nu pucuk. Ayo bae. Belakang. Bawa ibu aing. Dih, nanti banget. Yang, para ka dia kan karsina. Turun ku mana? Ada luhur. Duh, kare pakai perut bae. Alawak pasti parah mah. Bro, Lidan. ngalah kelor. Di dan kitukeun. Matang direstuan ieu sia masih bogoh kasih bayu ge teu hayang. Teu hayang lah, teu hayang. Bodo amat. Bogoh kasih bayu tok mah. Duh, naona. Sia bogoh kasih bayu. Si saat teu harayang. Terus ngomong ting aing bawa kasih bayu makanya bogo. Ugoh asa sok SMS ari penting ge. Gak bisa makanya aing buka HP deh. Makan silaha aya nyaho. Duh, kalau silakan. Ampun, hayang si tadi pasti. Orang sak temen. Buat. Buat. Parah. Ya gerahi. Nah, dah. Tah hayang. Ulah para paranting aing ek ulin. Ek ulin kandi, ek hujan parah ka aing ripuh mupul parena. Kare ku sorangan teh. Kusorangan ek bebenean sih mau kasih bayu ho. Dia kasih lah. Ek kasih bayu sih nyaho. Geus las ka ditu deh. Awas ulah balik sampai sore ge ulah. Sampai kan suka balik. Awas ya parah. Heh. Ah.